Mana si barudak kita menjara remping pisan. Pisan sok aya torojol mah barudak. Asa bau-bau tai ieu teh. Atawa aya nu ngadurat kitu. Hei, hei, Ugi ka dieu gara. Naon, Mak? Ka dieu sagadeng. Ah, naon tuh deui? Naon tuh, Mak? Diuk sagadeng urang rek nanya. Rek nanya naon tuh, Mak? Duh, menintah diuk segala. Naon tuh? Ya, kamari maneh ngaduratnya. Kamari kalalar kadinya ya. Tukang kelongkong kadinya maneh. Pasti maneh ngaduratnya. Ngadurat. Sama nu ngadurat. Urang mah kadinya tanggal daun cau. Waduh sia teh. Sok we ngaku. Astagfirullahaladzim, Mak. Urang kudu ngaku kumaha, Mak. Da urang mah teu ngadurat, Mak. Sing bener lagi henteu. Ah, sia ulah ngeles. Buktina ye. Bau ka angse ye. Ih, ngeles kumaha, Mak. Heeh, Mak, asa bau waduk, Mak. Oh, bu, waduh, yakin maneh nu ngaduratna urang mah. Jih, Mak, henteu, Mak. Urang mah beneran teu ngadurat, Mak. Ya dengekeun kehen. Orang yang terbiasa berbohong dan berdusta memiliki penyakit hati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang sangat pedih. Anjir, tegas gitu, Mak, euy. Duh, hampura, Mak. Heeh, urang nu ngadurat. Tak geuning ngaku aing geus ceramahan mah. Hehehe, nya mah euy, sieun dilaknat ku Allah. Nanya naon ka kolot teh? Oyod wae. Aduh punten mah abi ketingali. Dekat tingali, nanya dekat tingali sakitu gede kieu. Mun mah raras teka tingali katingali mah jiga papatong. Naon? Jiga papatong, budak ayeuna mah geuningan begitu tengah wae ka kolot teh. Kunaon tuh? Carekan mang kudu gelo. Dicarekan kuno gelo, geuning nu gelo-gelo nyarekan. Suka gabah geuning. Ya pugu mang abi rusuh dah. Oh, heeh atuh. Duh. Geuning anu gelo-gelo nyarekan. Di mana nya euy? Susul aku aya nu gelona. Pak, nempo anu gelo teh. Gelo. Gelo di mana? Jeh, bet lu gelo di dieu. Tadi si Rehan dicarekan kuno gelo cenah mah. Si Rehan dicarekan ku nu gelo. Kan aing nu nyarekan si Rehan mah. Mana yang saruana anggap aing nu gelo. Henteu.